nya. Nih, erek makan sudah kau balik ke penting teuing. Hanya penting-penting teuing ngaco Makan ngora ieu moal. Acak parai. Surawi beureum. Sampo teuing. Jeruk can panen. Masih dikit kena wae. Ya ko burung piprit jadi turuban. Sama turuban apa ya? Aduh. Paksa we kudu modal deui. Simsak nyakit tuh geuningan bahan. Aduh. Pusing Pak Haji yang pesat ya. Tuh. An dieum pun nama. Pamajikan mungkin gede wae kereunana ieu. Aduh ini dieu di mah ieu. Sawah garung kieu. Nah. Modal deui, ieu gede tinggal di teh sawah teh. Aduh. Meni karya cai burujag gede. Pare geus teu kaurus. Komo nu belah ditu meureunna ieu. Mana cai teu kaurus. Pagawe baralik wae. Can katebaran-tebaran acan di sawah teh. Tuh, kebo apa-aprakan. Tadi mana tadi koren-koren acan ieu teh lain gawir-gawir prak caangan kudu hidang we kudu garawe teh belah mah nya kudu bejaan wae kumaha digawe teh. Tuh jadi sok lempang ka sawah kitu sok aya sok sina teh aya orai. Ieu can kajaringan can dipasangan jaring. Parena maluragan di segona tuh. Tiga nama ieu mah aya hasil. Nana rangtung kieu ninganan sawah teh ninganan harapa. Tiga nama pan kanyahoan ai pare hapa mah pare harapa mending mah uragan wae goreng jorang mah aya hasil. Nah siga nama ieu teh anu kuli mah keuhek kudu kulian pagawe mah ya nu ngurus teh kumaha ya amang modal kuateun ratusan ribu modalna teh nyanan ratusan tapi hasilna mah nihil modalna jutaan hasilna nihil teu bebenangan pisan hasil teh paling ieu lamun digedengkeun meunang teuing sabaraha gedeng-gedengna paling 10-20 ya teh. Encan dibagi hasilna. Kanu digawe, amo modal deui. Aduh ieu si Abah teh kumaha meulak pare teh ieu teh. Tuh belah dieu encan dipacul. Udah nanti kacekel mentak ieu ku Abah ieu mentak ya. Gemak di kebonan we, gemak sawadi, gemak kebon naon we sugan di mana aya hasilna. Melak sampe atuh. Ieu pare. Nu Haji Abul ieu. Daunna ngararas. Ari daun geus kolot, ari pare ngora keneh. Nah, tukang tani macem-macem tukang tani teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah. Aduh damang, Bah. Alhamdulillah sehat tereh dibuat baturna teh. Tereh mah tereh, Bah. Geuning tapi katingalina kieu bah apa kieu siga namanya. Hah. Ngaranna ge usaha atuh ari usaha mah pan aya keur kabeneran alus-alus. Keur kabeneran goreng-goreng. Dari urang mah sifat manusa anu keur bisa nancebkeun unggul dan nu ngajadikeun model kieu teh Allah. Ya Nu ngajadikeun mah Allah. Untung alhamdulillah ngucapkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala sakieu oge. Ieu modalna mah gede meureunna nya. Jutaan, Bah, ieu teh. Ieu boro-boro bali.
modalnya ieu teh apa ieu geuninganannya. Sabar we ngaranna ge keur usaha atuh ari usaha mah pan naon ngaranna teh jadi kumaha dikeresakeunana ku Allah Subhanahu wa taala lamun dibere untung meureun alhamdulillah nganya eta heueuh. Heueuh. Ari urang mah ngan ukur bisa naon istilahna melak jeung kahayang mah alus. Ku Allah Subhanahu wa taala dibere kieu kumaha urang rek ngambek ka saha? Ngambek ka pemerintah oge ka Jokowi moal tanggung jawab benehanana mah. Emangna manehna nu ngajadikeun. Atuhna urang rek nyalahkeun ka RT moal bisa. Rek nyalahkeun ka lurah moal bisa. Ieu mah pagawean urang nu dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saibaratna urang ngan ukur bisa jadi kieu. Tapi kudu ngucapkeun alhamdulillah da urang mah ngan ukur oge nancebkeun. Modalna sabar berarti banyak kita. Tah, jadi lebah dieu kudu sabar teh. Keun we sugan engke kahareupna, sugan engke dari urang mah nu kudu sugan jeung sugan. Ari masalah anu ngajadikeun anu matak nguntungkeun mah dikeresakeun ku Allah. Pan urang mah anu ukur ngabogaan kahayang. Coba bari nagog tuh bah nu lagi bah aduh yang nagog nih anu ngobrol teh panjang we kitu mah Bang. Ari nagog mah nya nagog ge kieu pas sekalian dari pemandangan gitu nya bah aduh meuni sae kali tuningan atuh. Pada ayeuna urang ngucapkeun syukur ka Allah teh, Ji. Coba bayangkeun ku urang. Urang lahir di alam dunia, Ji, mawa naon urang rek nanyakeun ka Haji. Coba hayo pikir ku Haji. Urang lahir ke alam dunia mawa naon? Talanyang bulet, bah. Taranyang, teu di baju, teu di calana, teu di samping. Nah, lahir ke alam dunia urang teu mawa naon. Ayeuna Haji geus make calana, geus make baju, geus make kopea. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah eta Pak. Lain bah ayeuna kumaha apa lamun aya digentos gitu atau sapeuntas ieu urang di kebonan gitu sawahna tah. Lain sapeuntas atuh sapintas. Oh, palu pan aja loh. Pan ari pan aja loh lain malaikat meureun bae salahna bah terkecuali malaikat mah salah-salah bah. Atuh harus dimaklum ya bah. Cangkeul urang teh biasa Cingogo teh nagok teh urang teh biasa juga. Banyak ya umur gitu bah kabeh bae saya umur mah urang kudu eta modalna teh kudu sabar ayeuna mah gitu. Ayeuna kieu Ji. Urang lahir teu moal naon, urang alhamdulillah haji sawah lega. Alhamdulillah Ji. Kapepet-pepet teh mah jual. Ari urang coba rek ngajual naon, bieu ge urang tos eta tos milu sedekah kayaknya tahlilan ieu naon ngaranna teh haul eta si bapak pan ngajual sawah di dieu bah pan ngajual sawah teh mah ayeuna urang hayang mahal komo butuh kieu mah tadi narek mahal teh jadi murah meureunan lamun kapepet hari haji mah ya jualeun urang mah boro-boro jualeun bieu ge urang mah tos sedekah UL nyaon teh UL haji nyaon teh UL? Cenah haji teh gaul, UL teh usaha leutik. Oh, usaha leutik. Lain usaha liar. Lain usaha leutik ya. Bieu meureunna ari eta mah geus dibaro ku barudak ka itu bieu bongsang mah ku barudak. Ti heula. Alhamdulillah kieu teh ari aya kadaek mah jelema aya nu percaya titah mingkeun hadiah. Ya gitu istilahna urang jelema hirup ngaranna ge ulah ngaliwatkeun anu nitah mah kudu dilaksana. Oh, ibadah kenapa ya teh bah? Ibadah mah tuh kudu salat wae tah eta bah. Naon mah dia malaikat ge ibadah keneh meureunna. Oh, ibadah. Jadi urang mah sugan hasil ngan teu oleh kitu jeung kitu eta umur-umur urang mah da kumaha tuh tapi ayeuna urang geus kolot da. Di suruk-suruk ti dungdungnya nyiar harta bana istilah manangan harta bana geus tinggalin. Emang abah umur sabaraha abah? Abah 70. Oh, alhamdulillah tuh bah. Ya abah mah baheula keur budak teu baheula. Zaman goromolan. Heeh. Ayeuna mah elik aing ganteng baheula mah calana oge ditambal kuat. Sabaraha tambalan di dieu teh. Di calana tambal. Memang zaman goromolan tuh barabah asa teu ngalaman apa tahun ya bangsa tahun 60-an ting tahun barapa pokona goromolan we tang geus goromolan kan kana PKI lompatna teh ka dieu mah aya anu sok nya rumput
dina rungkun-rungkun eta Lain zaman eta. zaman goromolan teh ya narohrap. Ente eta mah jadi ke zaman Jepang akhir zaman Jepang orang inget kene. Jadi nyeun liang dina gawir nyeun liang teh urang nyarumput didinya di Dina antina nyerang kedong lamun teh salama bah. Heeh nyeun eta. buah leutik. Oh, eta zaman eta. Eta goromolan geus eta geus naon dipake kene goromolan oge di zaman goromolan oge. Ngan tidinya tuh pengalaman teh. Nah, model PKI teh teu nyaho serangan bola. nya urang zaman PKI mah tuh gede dewasa urang teh tahun 70 tilu urang kawin boga anak dah. Geus boga anak 74 75 urang geus boga budak. Oh, pantes apa berarti lah boga budak kami di bah. Kan berapa kali kawin bah? Dah mentong nyaritakeun kawin nama kawin mah mineng. Hari kawin mah mineng. Rumah tangga gitu Rumah sabaraha tangga. gitu gantina aing geus usia 70 kieu keur ngorak kene memang abah ganteng sih keur ngorana ge. Sok kitu. Bener bah Sok ganteng kitu. ganteng. Karena ge ciptaan Allah mah gara ranteng kabeh oge weunuh goreng. Pinter sahabat teh pinter. Allah nyiptakeun urang pan kieu jodoh, pati, bagja, cilaka. Lain nu urang boga Allah kabeh oge. Tah ayeuna haji saibaratna dibere pertanian macam kieu. Syukuri ji punten. Hari haji mah geus naon legok tapak ngentek kadek geus loba ilmu penemu jampe pamakena. Geus jadi haji. Coba abah kan ukur kolot teh seperti kolotok Oh, abah. pan nyawa ge ilmu keneh bah lain ieu wae ngaji wae beurana abah we pinter coba haji can teu bisa ngurus sawah. Apa nari abah mah ukur macul wungkul emangna dikekepan sawah teh dipacul. Kur dipacul wungkul bisa macul ngurusna kumaha. Oh, tapi ilmu kan bah eta. Teu ilmu teh pangabisa. Coba sorangan lamun kita ngagaris jadi hayang lempeng misalnya garis naon da moal bisa lempeng. Oh nya teu naon. Hari istilah nama hari boga duit mah bisa ngulikeun kan sejen model nya ka abah ge dadaek ari ngulikeun mah istilahna. Heuh je Jadi sebarang kota kayak bakal bener bah. Teuing haji mah teu ngitung-ngitung teh. nya urang dari masalah kotakan mah tah loba antara naon ngitung kotakan Ya capek-capek. anu di damel teh barang urang bah eta. Heuh kitu je. Ari urang mah teu ngitung ari masalah kotakan mah. Kan ieu teh ngagaweanna ge da. Gila didinya boga perhitungan urang angkur gawe wungkul kuli wungkul. Tapi urang ya ayeuna istilahna bisi kaburu kulit depan itu mending kan diparaban gitu. Oh, ya aja anu nyusul nya pamajikan tuh, keur nyusul ka dieu ninganan tuh. Teu naon cenah. Tuh, teh bu aya semah ye. Lain aya semah bisa disangkakan nu ngora. Nyaon teu awewe ayeuna mah curiga wae. Jadi curigana negatif. halus bah gitu berarti mainna setia bah. Lain setia, Oh, pada curiga gitu setia meureun. lain. Yang cemburu sarua wae Lain. meureun lain. Lain. Hah? Lain. Lain. Lain Aya setia. cemburu nu setianya. Ari eta teh bisiku batur. Sieun. Heeh. Pan malah ku deui bah geus peot mah bah. Weh. Pokona mah hari masalah laku mah pasti laku. Ayo kabur-burit Bah ya. itu bah, bah. Heeh. Suruh balik bah. Ini pulang bah, bah. Dia jalan. Di mana? Di mana motor di mana? Sok urang marek nempo heula cai ka dieu katongnya. Oh, sok bah. Oh, sok. Bah. Tadinya Urang lahir di alam dunia, ji mawa naon urang rek nanyakeun ka haji hari haji mah geus Ditobrok ku anjing bangke.